negara yang kepreng pemukul cager tuh lalu jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya guys, Aum Taucok. Kita di sesi ini akan mengundang salah satu tamu. Jadi orang ayeuna rek podcast rek nyaritakeun tentang dongeng jago ngadongeng datangkeun jago ngadongeng. Selain jago ngadongeng manehna oge sok tutorial lah segala ide kreatif. Aya tutorial nyeun naon pokokna mah ide kreatif lah pokokna mah buat kalian para subscriber Om Taucok geus teu asing deui urang datangkeun wae ya pengoprek. Assalamualaikum. Emang itu. Alhamdulillah. Sama lama ini. Alhamdulillah pangestu. Saya. Alhamdulillah. Kumaha cenah ieu? Ayeuna teh keur sibuk naon ya? Enak keur sibuk konten di rumah teh. Biasanya karena proyeknya. Saya mah naon wae di garas pegawaian mah. Yang penting mah halal. Setelah pandemi jadi konten heula gitu. Konten heula eta teh keur ngeureuyeuh gitu. Naon konten naon mestinya? Mestinya semacam konten tutorial elektronik. Ide kreatif gitu kan. Ide kreatif. Karena yang lain-lainnya adalah itu. Eta sabra pandemi ngeureuyeuh kana konten teh. Pemirsa Om Taucok channel ya, ulah poho di subscribe, like, comment, and share channelna pengoprek. Kesina tutorial ide kreatif, ubah pokoknya mah. Hari misalkan aya keluhan di masyarakat gitu, dina subscriber aya komen kan ya, men. Apa yang panggil ke dia cuma itu teh? Oh insyaallah diwalar. Kami aya pamunutnya, ayo pangnama ke dia. Insya di ibadah didamelkeun kami nu tiasanya hapunten gitu. Ayo cenah baheula bener jago ngadongeng baheula teh. Dongeng cik inget keneh teu. Dongeng sok aya wae tadi dari ilmu mah nya mah pohonya juga oge. Tapi ingat ieu mah iya pengalaman pribadi lah ya. Kasih dia nih satos di mereka dia. Naon? Telepon di bumi teh. Telepon di biasa babaturan. Kuring keur barang gayung. Kan nuju naon? Iya biasa ya nuju nuang martabak telur. Mah 5 menit eta nelpon urung moy. Atuh kapangi. Martabak telur udah martabak. Gorengan tempe atau didinya bohong atuh. Tah dia orang kudu jujur teh. Bisa ngecik oke, jujur lah intina mah. Eta berarti si kuring enggak bohong, masalah doang oke. Bahaya guys. Bahaya. Jadi para subscriber jujur itu adalah pentingnya, penting. Jujur, amanah. Soalnya dina kajujuran eta orang bisa mangi segalana. Nah, ini harta, bahagia, pokoknya segala rupana bisa ya. Ya, jujur mah bener teh. Iya. Apa cik ayeuna boga cerita naon? Boga dongeng gitu, dongeng pika kasirieun. Aya dongeng pika kasirieun kamari tuh. Ngaliwat ya karena sakit jiwa. Rumah sakit jiwa teh aya nu nangkring ti luar. Eta nu jelema ti luar teh nu garelo unggul ieu teh. Nu gelo ti luar, anu hiji terekel naik karena tiang listrik naon euy nama moal kapur coret-coret tiang listrik anu gelo kadua ngiluan terekel naik kan tiang listrik geus kalebur turun deui anu gelo katilunya terekel deui ngiluan naik geus di luhur pisan turun deui eta si perawat ting dokternya apa penasaran eta ngubaranna benernya. Nah, ini garelo naik wae kana tiang listrik. Penasaran aing naik ke nyobaan. Geus naik. Geus nepi tungtung.
aya tulisan iya tungtung tiang listrik teh goblok. Aduh eta di prank perawat di prank gitu gelo tiluan perawat di prank gitu gelo ka prank pamukul cageun tuh eta nu gelo nya nu gelo nu cageun cageun ya wae aya eta si Mas kemana eta di luar atuh kopi ge nang nyuguhan si Mas Reno iya mana eta kopi ieu teh disponsori ku si Mas Reno da soalna kopi tumpuk ini kopi atahna teh Surabaya nya orang mantap datangkeun nya datangkeun orang Poland jeung si Mas Reno ya nah kebenaran yang bisa bahasa Jawa itu Surabaya itu asli bonek mania daerah Surabaya wah CS bisa itu udah jeung Bandung mah nya itu iya guys guys kayaknya cerita teh dongeng teh angkewe jang ira-ira deui lah simpring tadi deui ya tuh lain sehari tahun itu silaturahmi teh nya silaturahmi mah penting aing perlu kesan dina masa-masa pandemi ieu kumaha boga nah aya hiji kesannya selama pandemi simpring teh teu bisa usaha keluar kota biasanya simpring keluar kota Bogor Bekasi Tangerang biasanya kuring di Teleman eta kanal listrik kayaknya alhamdulillah enak kanal listrik bangunan segala dipaju ngecek segala dipaju yang penting mah yang itu benar ya lah intinya mah bidang maraban dengan sama pandemi ieu mah enak sama pandemi ieu mah ngeureuyeuh teh di daerah sorangan tapi itu oke nya urang disyukuri alhamdulillah gitu berkah mudah-mudahan atunya pandemi ieu segera beres yang bisa kali itu ka dieu amin mudah-mudahan tuh guys oke orang tutup heula tuh ya dina segmen ayeuna mah oke dina segmen anu berikutna orang datangkeun si Mas Reno aya loba ieu teh CS teh si Mas Reno kumis kumis ya kamari kumisan kamari dinu tatarucingan eta rame jago pisan eta teh mah saya buat ya orang datang ke oke ayeuna sakit heula ya di Om Tauco jeung Pengotrek urang tepang deui panggil deui di segmen anu selanjutnya ulah poho di like comment and share dan juga subscribe oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh